Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Paslun utawi iki iku pasal sewiji. Makna la ilaha illallahu utawi maknane lapad la ilaha illallahu iku la ma'buda ora nono pangeran kang den sembah atawa kang den ibadahan iku maujud oleh den ibadahan bihakin kalawan sanyatane atawa kalawan sabenere bil wujudi ing dalem anane illallahu angin tegese Gusti Allah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Makna la ilaha illallah ari maknana lapad la ilaha illallah eta la ma'buda teu aya deui pangeran anu kudu diibadahan eta anu bukti diibadahanana bihakin ku sabenerna bil wujudi dina buktina illallahu angin tegesna Gusti Allah. Faslun fi bayani miftahil jannati. Ieu pasal rek nerangkeun nyaeta kuncina surga. Rek nerangkeun kuncina surga. Pamuka surga. Ari eta kalimat la ilaha illallah teh nyaeta lafad la ilaha illallah teh nyaeta kalimatut tauhidi. Sok disebutkeun kalimah tauhid, kalimah faranti nunggalkeun. Wa kalimatul ikhlasi kaduana sok disebutkeun kalimatul ikhlas. Wa kalimatun najati katiluna sok disebutkeun kalimatun najat. Eta keneh di lafaz la ilaha illallah teh nyaeta paranti pamuka surga. Jadi artina najan jelema 1000 kali bager, 1000 kali getol, 1000 kali alus, hubungan ayeuna jeung papada makhluk Allah. Picarekeun gitu, picarekeun. Tuluy ayeuna mun tamah teu mangeran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala atawa henteu iman teh mangka moal bisa asup ka surga. Moal bisa asup ka surga. Karena lawang surga moal bisa muka eta mah. Nah, urang teh kabagjaan anu paling puncak keur urang. Kabagjaan ti Allah
kamuliaan ti Allah anu paling puncakna disebutkan intan mutiara anu paling berharga nu aya di urang teh nyata urang teh boga kalimat la ilaha illallah anu ditekadkeun diyakinkeun ku hati urang 1000 kali doraka najan ayeuna dosa salaput hulu sabudah laut aya kalimat eta tetep ayeuna mun teh mau ujung-ujungna surga bakal muka 1000 kali ayeuna jelema tukang doraka oge sabalikna tadi 1000 kali jelema katingalina bager lah aya soleh mah lain soleh gitu bager teh bager cek umum gitu tara aya nganyerikeun jeung papada tara aya bicarekeun tara ngalanggar dina nagara henteu ngalanggar dina hak-hak katatanggaan tara ngalanggar dina hak-hak kaduluran halus jeung papada makhluk bicarekeun we kalimat la ilaha illallah dina atina tegasna henteu nekadkeun ka Gusti Allah selaku pangeran selaku ma'bud moal muka surga ta eta urang tegas ngaran-ngaran jalma anu iman mah gitu lamun urang deuk dibandingkeun si ieu mah bager bicarekeun nah aya si itu mah baik carekeunana bae aku sorangan nya tukang mabok naudzubillah min dzalik nya tukang lacur nya tukang maling nya tukang pasea gitu tapi aya iman nyata iman teh la ilaha illallah ulah orang dikira kieu daripada ayeuna mun teu masih itu iman Islam kitu patut leuheung keneh si ieu we anu naon kabatur barang bere kapapada sosialna gede tara pasea tuh tara ayeuna mun sama upat sinuat tara nganyerikeun tara ngahinakeun jeung sebagainya tapi eueuh iman ulah disebutkeun ayeuna alus si ieu boleh disebutkeun si ieu sabab ieu lah sanajan 1000 kali tukang doraka tetep ujung-ujungna teh ka surga sabab bisa namukana pintu surga teh nyaeta ku kalimat la ilaha illallah tegasna ku iman teh si ieu bager cenah sosialna gede hubunganana jeung papada ayeuna jelema ayeuna mun teu alus ngan eueuh imanan ulah disebutkeun alus si ieu pan kitu ayeuna mun teh jelema anu kafir nu bager teh gitu nu bager ceuk urang lain bager ceuk pangeran nu bager ceuk urang teh jelema tarangan nyarikeun deukeut jeung si eta mah bagerna luar biasa tutulung tatalangna luar biasa toleransi na gede tuluy ayeuna di akhirat angger ka neraka naudzubillah min dzalik tah nu ieu teh anu bager teh ceuk umum lain ceuk Allah lain ceuk agama nu bager teh anu gebrus nyaeta ka neraka teh ari sieu si jalma anu iman anu tukang doraka sarua kadinya jeung manehanana asup ka neraka teh ngomongna teh kieu daun Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin rubama yawaddu engke kadang-kadang hayangeun kabitaeun cinta alladzina kafaru jelema-jelema anu kalufur laukanu lamun seug maranehanana baheula muslimin di mana nyaeta dina
tuh beak masa siksaan anak siksa naon teh siksa mabok teh siksa jinah teh siksa maling teh siksa itu siksa ieu pek teh tuluy ya dijahit tina narakana si jalma kafir dulu itu nah saya teh ayeuna bet dikaluarkeun apaan si ieu mah 1000 kali doraka keur waktu aya di alam dunia nah si ieu mah aya imanan euy ai maneh mah 1000 kali bager di alam dunia nah imanan aing ge nya mun iman we mun Islam jadi eleh nu bager terus ayeuna mun tambah dina neraka ari ieu nu teu bager karena aya iman dijahit lancen ayeuna mun tama aya geuning saha ngaranna teh eta teh anu geus disiksa dina jero neraka jahanam tapi kageus ngerak kihanas teh eta teh nyaeta hiji penghuni ayeuna mun tama neraka anu aya iman sanajan sakepurul bulu sakepurul apu saremuk bulu sakepurul apu aya imanan sehingga ieu malaikat begitu ayeuna tugas gerajait itu ke Hanas geus beak maksa sia malaikat ge lieur neanganna ieu di palebah mana nya ieu ayeuna ke Hanas aya anak ieu saking geus ayeuna mun teh ngerak gitulah di narakana aib teh kadangu ya Hanan ya Manan ya eta wawa geus ampir rapat jeung dasar narakana oge saking geus heubeul teuing begitu aya disampeurkeun teh malaikat rek dipindahkeun kana naraka anu mana deui kami teh pan dipunah pindah naraka teh lain satempat lain satempat neraka teh dipunah pindah karena ayeuna mun manarakana oge aya 7 lapis 7 ayeuna pangkat punah pindah digunjang-ganjing ieu teh kami teh rek dipindahkeun ka neraka anu mana deui malaikat lain dipindahkeun kana deuk dijahit rek dijahit lamun geus jadi areng teh geus jadi areng sana ke malaikat cak mandi heula ka itu mandi heula dek ayeuna dikasupkeun ka surga kana ayeuna disebutkeun maulah hayat begitu ayeuna geus dimandian di dinya mah nya jadi kasep nya jadi ngorah nya jadi gagah tah kitu atak disebut teh la ilaha illallah teh naon miftahul jannah matak eta we intina mah urang teh sing pageuh eta sing pageuh nyaeta makna kalimat la ilaha illallah dina ati urang najan 1000 kali urang carekeun najan 1000 kali urang kedul tunggul di paru catang dirumpak kana parentan Allah omat ieu intan mutiara ieu ulah leungit dina ati urang ulah leungit aya dina ati urang geus we keur ngajaga kalimat la ilaha illallah dina ati urang geus aya dina kitab kadua geus aya dina kitab kadua jaga hal-hal anu matak ngupurkeun ngaresotkeun ieu jaga hal-hal anu matak ngaresotkeun kalimat la ilaha illallah dina ati urang jaga tah kitab kadua eta keur ngajagaana teh lamun ayeuna mun teu mengayakeun pelanggaran apakah ayeuna ku sifatna omongan anu mata kaluar teh ieu teh batal ieu kalimat la ilaha illallah teh apakah ayeuna mun teu ku sifatna patekadan anu bisa ngaluarkeun ieu kalimat la ilaha illallah putus ieu anu bisa ngaluarkeun tina kalimat la ilaha illallah tina kaimanan teh nyaeta ku sabab pagawean ku tindakan jauhan tah
Jadi ayeuna mun teu mah ieu teh paket teh Sulam Taufik jeung ayeuna Safinah we paket teh ieu paket ayeuna mun teh mah ulah ayeuna mun teh dirasotkeun ieu kitab anu dua ieu tuh matak ayeuna mun teh mah ieu teh sok disebutkeun kalimatut tauhid kalimatul ikhlas malah sok disebutkeun nya eta kalimatun najat malah sok disebutkeun kalimah thayyibah loba ngaranna la ilaha illallah teh disebutkeun kalimatul ikhlas disebutkeun kalimatut tauhid disebutkeun kalimatun najat dina Quran kalimat la ilaha illallah nyaeta dimuat disebut dina 37 tempat dina 37 tempat dina Quran disebut kalimat la ilaha illallah 37 kali lah 37 kali nya diantarana fa'lam annahu la ilaha illallah dina 37 tempat 37 kali tah maknana ari makna bebas nama terjemah bebas nama pan orang ge ayeuna mun tenang la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah gitu eta mangarana terjemah bebas tiada Tuhan selain Allah ari makna anu rinci nama makna kalimat la ilaha illallah teh nyaeta la ma'buda bihaqqin najan ayeuna anu sok diibadahan ku papada makhluk loba najan anu sok diibadahan ku papada makhluk berayak loba tapi eta nu ibadahan lain ibadah anu sabenerna ngaon kitu ayeuna mun tah disebutkeun ayeuna mun tah pangeran teh sakur anu digugu ku urang sakur anu digugu ku urang sakur anu didewa-dewa ku urang sakur anu dikultuskeun ku urang eta teh ngaranna pangeran cuman pangeran duplikat kullu ma'budin ilahun setiap anu disembah eta pangeran lamun ngagugu nafsu disebut teh mangeran kana nafsu lamun ngagugu kana piduiteun we sagala teh mangeran kana naon kana duit lamun ngagugu teh ieu teh sagala rupa teh ayeuna kumaha apa majikan mangeran kaza apa majikan lamun anu ngagugu teh ieu teh sagala rupa ayeuna pokona kumaha salaki titik mangeran kaza tah kitu mangeran teh sarua we ayeuna mun teh mah lamun sagala rupa teh kumaha kolot lepas mangeran kaza kakolot lamun sagala rupa teh aku maha dunungan lepas sing inget ya aya la ilaha illallah waikeun mata ketika ayeuna mun tah hiji makhluk anu agung anu diagungkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kabehanana oge eta aya batas-batas ngagugukna kana makhluk eta 1000 kali ayeuna mun teu agungkeun ka Allah kecuali nyaeta anu geus aya jaminan ti Gusti Allah geus aya SK ti Gusti Allah model kasa model ka para nabi da eta mantas aya jaminan ti Allah terutama ayeuna kajungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da eta
geus aya jaminan jadi moal salah ngagugu kadinya mah mesin mutlak oge sabab ayeuna mun tama mutlak kebenaranna ti Allah Subhanahu wa taala anu mustahil nitah kana salah anu mustahil nitah kana maksiat eta mah ta ari salian eta mah nyaeta masih keneh memungkinkan matak jala aya namun tadohan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin li bi maksiatil khaliqi la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliqi teu aya istilah kudu taat kudu ngagugu ka seorang makhluk sementara bi maksiatil khaliqi ari ka Allah neraka ai ka Allah maksiat jadi hartina lamun ayeuna mun tapanitah panyarek jelema 1000 kali ayeuna mun tama eta jelema agung anu kudu diagungkeun ku urang anu terhormat anu kudu dihormati anger aya anu paling puncak nu di kubu ku urang teh sa Allah akurkeun heula ka dinya akur heula ka dinya oh doraka sia teu ngagu ka kolot teh sabab ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain kaheula urang akurkeun ya kaheula urang akurkeun ulah ayeuna sagala digebudinya efek teh ayeuna mun teh anu jadi kolot teh anu jadi kunci ridha Allah anu jadi kunci bebendu Allah teh anu tadi teh efek teh titah maksiat titah doraka titah maling titah lacur titah kupur titah ayeuna mun tamaehan batur titah maling barang batur titah jail ka batur titah kanjajai ka batur aya di dinya urang kewajiban taat kana jadi kolot apaan eta mah dilarang kok sing apal batas-batas eta sabab engke urang ayeuna mun teh bakal kebingungan heupan ayeuna lamun teu ngagu ka kolot manaon sarua jeung kaganggu ka Allah sabab lamun ayeuna mun tama urang ieu nganyerikeun kolot mah sarua jeung naon nganyerikeun ayeuna Allah kehelaanan aya naon tah la ilaha illallah kitukeun heula balikeun heula ayeuna mun tama kadinya balikeun heula kadinya keheula ke wonten urang ayeuna mun tamatah bade parios heula nya kitu deui urang oge ya nya kitu deui di mana-mana urang posisi nu jadi kolot tuluy nitah ayeuna mun tamakanu jadi budak ulah ujug-ujug urang teh doraka siah teu ngagu ka kolot mah kawalat siah teu ngagu ka kolot mah keheulaanan keheulaanan ari urang nitah kana perkara eta nitah anu wajar ya minimalah nitahna kana perkara anu wenang nitahna kana perkara anu wajib nitahna kana perkara anu haram nitahna kana perkara anu makruh dan sebagainya sok geuningan ayeuna mun tamanya urang sok kapung-kapung sok kieu lamun urang ayeuna mun tama katamuan sok kaharewas ka budak teh wartoskeun bapak teh aya kitu ai budak teh bisa ngabohong meureunana kitu teu bisa ngabohong baik teh ayeuna mun tama sok kata assalamualaikum bapak aya nuju bobo urang kumaha tah budak teh sabenerna geus bager geus jujur ngan ku urang diajarkeun teu jujur ai maneh jadi budak teh ku boloon teuing teu beunang di kolingan mimitina boga budak teh jujur teh tidinya jadi ajaran saha keneh ajaran orang keneh ajaran kolot keneh bener teu jadi we tidinya teh berkembang gitu berkembang tidinya teh ayeuna mun teh mah
teuing ka teh si budak kieu bapak sanes ngabohong teh teu kengeng kumaha tah jawaban urang budak teh budak pocikur geus ayeuna nah budak dek bener teh disalahkeunana teh ku urang gitu dek jujur teh budak teh geus mimiti bohong tidak boleh di sekolah gitu tidak boleh bohong harus jujur ku kolot ditujujurkeun ku kolot dilatih ngawadul aya cari tanah hayang boga budak soleh aya diajarkeun anak tentang ngawadul mulai tidinya kesalahan aya namun atawa aya namun sama urang teh sok geningan sok barangasan ka budak sok hayang pok torolong gitu ya kadiekeun ayeuna eta nya ieu maneh ayeuna mun teh kelek dikereketing sabar atuh Pak halus budak halus kolot kapan kedah sabar cek budak teh kumaha cek budak teh meureun bapak sanes kedah sabar urang padahal namun teh matak aya namun sasauru abuya ayeuna simpang teh mah untung bae urang teh di mana tuh tah titah ka budak teh henteu ujug-ujug digugu ku budak teh alus sabab belum tentu panitah urang bener belum tentu ayeuna panyarek urang belum tentu bener kadang-kadang urang teh sok nyarek kana hade ka budak teh jeung kadang-kadang urang teh sok nitah kana kada goreng ka budak teh jadi ketika teh digugu ayeuna ku budak alhamdulillah budak teh geus boga iman geus boga ilmu saeutik-eutikeun geus boga ayeuna mun teh ilmu saeutik tah jungjunan mah nyaeta ti masa-masa alitna tos akhlakna teh seperti kitu jadi bisa naon bisa ayeuna mun sama kasepuh-sepuh teh menyadarkan kana katawakalan ka pangeran teh menyadarkan kana kesabaran gitu urang ayeuna mun teh hayang boga budak kitu mati bager teh urang teh boga budak kitu kamari ayeuna mun teh eta kamari ayeuna dina eta dina kitab Kifayatul Atqiya Sayyid Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu ta'ala masa-masa murang kalina di bawah usia balik ya ayeuna mun teh kinten ayeuna usia genep tahunan sok dicancanak ayeuna mun teh makuramana kapangaosan lajeng ayeuna mun tama dina pangaosan aya nyaeta ngaos surat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan ila akhir ayat ya aya ramana teh ayeuna mun tama tara netepan wengi tara gugah ayeuna mun wengi nuju urang kali apa ari eta teh anu dipiwarang kedah ayeuna mun tamah qiyamul lail kedah gugah wengi teh saha eta teh nyata mah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi bapak mah ayeuna mun tama antara qiyamul lail antara ayeuna gugah wengi teh naon-naon baliheur keke apa eta teh sareng saha anu dipiwarang qiyamul lail teh gugah wengi teh sareng para sahabat sareng saha deui ayeuna mun tama apa nya sareng umat-umatna nah atuh bapak ayeuna mun tama tara qiyamul lail tara gugah wengi mun urang mah babatok sia budak teh bawa ngaji teh ayeuna mun babatok sia ayeuna mun lilir tah da atuh calon wali teh atuh dah calon wali teh timurang kali tos ayeuna mun teh katinggal tanda-tanda kawalianana isieun ramana tidinya cenah mulai istiqomah gugah wengi ramana ku satah ku barangkali usia genep aya ku putrana ku Syekh Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrahul azim
Nah, lajeng ayeuna mun tamanjeuna atuh meureun abi oge Bapak. Kedah ayeuna gugah wengi, oh entong anjeun mah sabab budak keneh. Anjeun mah budak keneh. Mun ceuk urang mah bisi asup angin gitu bisi naon lah. Ya da urang mah budak deuk bager. Da kon ku urang carek atuh pere we ngaji teh tong hujanan bisi rieu tuh budak deuk wanita nya gitu. Teu carek kitu. Tah, padahal mah pan ayeuna urang teh geus kieu teh naon sih ayeuna deuk ngaji eleh ku hujan. Naon rek ngaji eleh ku panas. Mata kenaon lamun ti budak dikitukeun teh. Ai kana sakola mah pek wae ayeuna mun sama kadada mesti yang ayeuna hujan-hujan teh mah eureun sakola mah gitu. Ieu ku ngaji, ai urang dibalikeun. Tuluy atuh jang aya di payung sabab ayeuna kakantun ke pelajaran. Bilih moal naik engke. Tuluy dibere payung, dibere jas. Di mana dek ngaji mah ayeuna can manggih nu ngaji ayeuna mun teu budak. Eta mun ayeuna hujanan, wios da ngojas abdi mah, wios da ngopajek eueuh. Sakola mah biasa aya budak teh make jas hujan, make ayeuna saha teh nu kitu teh. Masya Allah. Ya teh sabenerna ayeuna mun teh urang Islam keneh anu melemahkan keislaman seseorang, melemahkan keislaman orang. Melemahkan keislaman ayeuna budak urang murid urang da urang keneh nu melemahkeunana urang keneh lain sina gede tanaga tidinya begitu ayeuna mun tamade kitukeun eta lucunya Bapak abdi engke umpami di akhirat gitu. Bapak engke upami ujang engke di akhirat teras kempel sareng Bapak Gusti tah Bapak abdi anu nyarek gugah wengi teh kebegawan engke ku abdi cenah dikitukeun Bapak aibek teh eta Masya Allah eta ilham eta kamurang kalih geus sakumaha nya tanagana geus sakumaha tanagana atuh pek atuh sieun ayeuna mun teh make ditungtut didaku ayeuna mun teh dipayunan Allah nyaeta naon nyarek kana gugah ayeuna wengi ibadah ayeuna wengi jangan jadi timurang kalih kan Said Abu Yazid Al-Bustami timurang kalih kan geus kitu teh tos ayeuna janten ulama tos janten wali tinggal komo we timurang kalihna timurang kalihna Abu Yasim panggening sok ayeuna mun tang nyarioskeun manakib latihan ayeuna mun tang ka para putrana tapi kadige gemol ayeuna mun tang bade tahajud teh kitu murang kalih teh da bener dina ayeuna latihan pek sugan ku saha ayeuna bisa diamalkeun da kang mah teu boga diorok kitu dek latihan teh kitu sugan ayeuna masih kana boga orok jadi cenah dina lamun urang daek dina bapana dina blek da ayeuna mun teh ieu mah lamun bapana ayeuna mun teh rajin kitu toel we cenah budak teh jam 2 teh lamun urang ayeuna nah cenah nyaring eta jadi kebiasaan dina palawah nyaring nama makanya ngan ulah keur orok unggul aya geus gede ayeuna mun teu na di atap eta mah ada dasaran sina nyaring heula kan kitu oge kan ngamak saeutik mah indungna gitu kan ngamak yo mah teu nyawa ayeuna teu ngarasakeun beureunan nya cek indungna teh batu nu menang hese ieu teh nyarekeun budak teh aik budak karek ayeuna sare meureun orok gitu orok kena ngamak saeutik mah kitu lah indungna gitu ngamak saeutik kapan diajar ayeuna mun teh latihan cenah diajar nyaring coba lamun tidinya geus kitu ayeuna mun teh manon dibawa dikir geus kitu dibawa dikir da dibawa salat atau pancan ningalieun gitu can awaseun geus kitu dibawa ayeuna mun teu dikir padikiran anu dibawa anu dibaca Quran sina kadengeun ku orok padikiran nu baca Quran sina kadengeun ayeuna mah keun lah cukup pas setengah jam oge pake teruskeun urang keun sina sare deui gitu kan sina indungna sina pepene ku indungna gitu terus latihanana teh jana ayeuna mun teh mah kitu tangke mah lain nyaring wungkul aya nyaringnya mah urang ge ayeuna alhamdulillah nyaring
ngan teu dilatih ayeuna salatna gitu, teu dilatih ayeuna mun teu wiridanana gitu, nyari biasa geuning kan gitu. Biasa ya namun teu makan HP gitu, udud ngopi gitu. Ayolah ayeuna alhamdulillah aya nyaringna mah ayeuna mun teu aya teh alhamdulillah ngan nyaeta can ayeuna mun teu dipake ibadah sugan Quran sajud gitu ayeuna mun teh mah teu sugan dalail aya nyaring we wah isiu ayeuna mun teu nyaring eta ku ibadah anu paling utamanya eta ibadah salat, anu paling utamanya eta ibadah salat tuh gitu. Jadi nyimpen kalimat la ilaha illallah dina ati teh saur ayeuna kerasa Al Habib Abdurrahman bil faqih ayeuna Darul Hadis eta PR anu paling sulit anu teu bisa ku guru biasa-biasa, teu bisa ieu nancapkeun ieu kalimat la ilaha illallah ku guru anu biasa-biasa. Mun urang ayeuna mun tamah ieu ngadidik nu jadi murid talaran-talaran jalan. Ngadidik ayeuna mun teu fikih bab ayeuna mun teu salat jalan. Ngadidik anu jadi murid jamaah parukunan jalan wudu susuci ieu mah hesek sulitna setengah mati kudu merlukeun guru anu spesial nu disebutkeun guru mursyid teh ieu mah nu merlukeun ya nah ai baheula mah pan malalursyid guru-guruna sehingga boro-boro ayeuna mun tamaka kolot ka budak langsung budak pageuh imana keyakinanana pageuh keyakinanana dibere la ilaha illallah teh tuluy ayeuna mun teu dijadikeun talaran lain ngan sabatas katalar kulisan unggul lain pageuh dina atina ayeuna mesin dibawa kana tasawuf oge musing ayeuna mun tadi baca kitab-kitab tauhid dipapai digunta-ganti nada teu nyangkrung ayeuna di urang teh anger ayeuna duit deui dahar deui gitu sare deui ulin deui nada teu daek nyangkrung ayeuna la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah teh lama budak bihakin teh angere ngagugu nafsu ngagugu pan ngagugu ayeuna ibadah teh ngagugu kahayang ngagugu karesep ngagugu pamajikan ngagugu salaki ngagugu lain ngagugu Allah. Jadi fairnya teh tanyakeun heula meureun ayeuna mun teu makana aturan Allah di mana deuk ngagugu ka seseorang teh. Ulah tepi ka ayeuna menjelema diajak ayeuna mun tamah doraka diajak munkar diajak ayeuna mun tamah maksiat tepi ka naon? Dari titah ku kolot. Dari titah ku guru. Leungit eta ayeuna mun teu poho eta kalimat la ilaha illallah. Jadi kabehanana oge lamun ayeuna mun teh dibawa ka Allah mah geura sok ayeuna jawa sadar saketika insyaallah. Punten abdi teh ayeuna mun teh sanes ngabahar Bapak. Punten sanes ngabahar emak. Pan eta teh teu kenging saur Gusti Allah. Kira-kira ayeuna mun nu aya kana imanan kolot dikitukeun bakal sadar moal. Sadar da tadi mah poho. Malah ayeuna mun da biasanya mah insyaallah mun aya kana imanan dibalikeun kitu da bakal malik era kolot sabenerna mah. Aya lain kadeng-kadeng mah kagok porontok ayeuna naudzubillah min dzalik ayeuna pan eta teh dilarang ku Allah
pan eta teh dilarang ke Allah. Sak urang aya namun teh budak leutik rek ngaji teh aya namun hujan wios hujan-hujan oge sabab ieu mah diwajibkeun ku Gusti Allah mah leos Allah kemudian kolot teh urang boga budak kitunya ngan budak akang ge can aya nu kitu teh. Jadi aya kang walaupun aya namun sautak saeutik di tema sautak saeutik dilawan atoh ari kana hak mah atoh ari kana bener mah aing ayeuna boga piguruan nya mun cek urang teh saha anak urang nya geus rada bener ya ayeuna imana urang ayeuna tuturkeun urang ya aya kitu mah ayeuna mun tah mangagumutak weh teu ngatur-ngatur parentan Allah larangan Allah ka mana ieu la ilaha illallah. Da geus ayeuna mun tah dihartikeun ku ulama-ulama ahli tarekat mah pan ieu teh malah sok dibaca ku urang ge sok dipilun la maujuda illallah la ma'buda illallah la maqsuda illallah la matluba loba artina ayeuna mun tamah la ilaha illallah teh teu aya deui anu kedah ditekankeun wujudna terkecuali hanyalah wujudna Allah salian di wujudna Allah kabeh eta lain wujud anu sabener-benerna hakikatna Adam da anu wujud anu sabenerna mah adalah Allah salian ti Allah paling oge diwujudkeun ku Allah lain wujud anu sabenerna diayakeun ku Allah lain aya anu sabenerna la ma'buda illallah anu kudu digugu nu kudu diibadahan anu sabener-bener nama nyaeta hanyalah Gusti Allah. Geuning ayeuna osok ngagugu ka kolot malah wajib ngagugu ka kolot teh geuning ayeuna mun tah kudu ngagugu cenah ka guru dorah ka ayeuna teu ngagugu ka guru eta mah nyaeta ngagugu ka guru ngagugu ayeuna mun tah maka kolot teh dibatasi kekehilaanan urang ayeuna mah kaluhurkeun heula lamun panitahna akur jeung panitah Allah kakara aya kawajiban ngagugu ka kolot ngagugu ka guru malah awewe oge pan saking kudu taat na kanu jadi salaki kehilaanan ai kana maksiat mah boga kawajiban kudu ngagugu ka salaki teu aya tah urang can tepi awewe oge kapal badinya ini kembali di kana la ilaha illallah kembali di kana la ilaha illallah anu makna di dieu nyaeta la ilaha illallah teh la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah teu aya di anu kudu diibadahan anu kudu digugu anu kudu disembah ku sabener-benerna dina kenyataanana hanyalah anu berhak diibadahan mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari ngagugu ka makhluk mah nyaeta teh di mana-mana diparentahkeun ngaguguna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu di mana nyaeta tingali heula parentan Gusti Allah tingali heula larangan Gusti Allah tah kakara ayeuna mun teu di mana-mana cocok jeung parentan Allah jeung ayeuna larangan Allah lamun nyarekna wajib diguguna lamun panitah wajib ayeuna diguguna panitahna ketika cocok akur muafaqatnya teh jeung parentahan Allah jeung panyarek Allah Subhanahu wa taala saperti para rasul khususna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu geus paket eta mah anu geus paket setiap ayeuna mun tamah ngagugu ka Rasul eta teh nyaeta hakikatna ngagugu ka Allah
mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Di mana-mana taat ka Rasul pasti eta teh hakikat naon? Taat ka Allah. Sabab aya namun tama para rasul susuna junjunan ketika aya namun tama marentahkeun moal aya anu kaluar tina parentan Allah. Ketika ngalarang Rasul moal aya anu kaluar larangan tina larangan Allah, geus aya jaminan. Mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga kalimat-kalimat kata-katana oge teu aya anu melenceng, hanyalah nyata menunggu wahyu. Moal aya ucapan anu kaluar ti seorang rasul terkecuali nyata ucapan eta dasarna adalah tina wahyu, tina firman Allah Subhanahu wa taala. Panjang ieu teh aya bahasan anu mendetil nama eta bahasan anu sakilas anu bieu nya, bahasan anu sakilas. Wallahu a'lam bissawab.